Pangeran urang mah beda jeung pangeran Kristen. Pangeran urang mah beda jeung pangeran Yahudi. Pangeran urang mah beda jeung pangeran Konghucu, Buddha, Hindu. Pangeran urang mah Allah nu sifatna Ghafurur. Sangkirang loba dosa, apan pangeranna Maha Ghafur. Ghafur teh hartina wazan paulun, cek tukang ngaji mah segat mubalaghah maha hampura, sangat ngahampura. Sabaraha dosa sia sakolong langit hampura ku aing pan aing pangeran. Tenang. Tenang. Aduh cenah baheula ngadu koprok ulah kakarak jadi tukang ngadu koprok, bandar koprok di hampura. Aduh cenah tuh kuari bandarna teruskeun bae si blon beneran. Tobat asal tobat ka Gusti. Nu mendek nu bahaya mah mutuskeun rahmat eta tah. Ulah ngalamun bae di imah duh dosa aing mah gede jasa ya, terutama maling lah sana aing mal di hampuran dek maling di bae. Eta blon teh jelema. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Inna rahmati sawaqat. Rahmat kaula ngaleuwihan tina seluruh perkara. Rahmat kaula geus ti heula. Urang mah boga pangeran teh Maha Ghafur. Asal urangna tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika urang mabok baheula, pernah zina baheula, naudzubillah min zalik. Bogo judi mah di mana aya topeng lenong di dinya urang main koprok. Di dinya urang main dadu rolet jeung sajabana. Nah, kuari barang ngaji teh pagawean aing kumaha yang ke di akhirat asana aing diputer-puterkeun ku baheula. Nah, tobat ka Gusti Allah. Ketika orang tobat astagfirullahalazim Gusti, ampura dosa abdi baheula. Hiji abdi sok main koprok, main dadu, main rolet. Aduh, ampura deres mun menang melehan bae Gusti. Taya tobat. Cak Gusti Allah. Ari Pak Abdi nyahoun hamba kaula anallahu robban, bawanya boga pangeran ngaran Allah, nyana keur mentah hampura ka Allah. Aing teh ya cak Gusti Allah, berarti nyahoun nyana ka pangeran nu bener aing, jeung aing teh ya Maha Ghafur. Geus hei hamba kaula ngahampura ka anjeun. Geus dosa anjeun koprok, dadu, rolet, judi deung sajabana dihampura ku aing. Beres. Sorga